Sejak abdi ngurai kisah realita eusi mana katibaan keluh kesah dina ma'had salafiyah balang saku pangabisa tepaham ngaji rumasa balik arek mawanaha eta janten tanda tanya nyiar ilmu janten judul peci sinjang janten sampul tapi eusina katungkul kahalang ku rasa kedul jurumiyah kaelani alfiyah jeung koe sini kitab sagala dibeli tapi saukur koleksi urang sare batur ngaji eta nu jadi tradisi timula tahun kamari can pisan hasil pangarti unggal bulan kolot miring tapi gawe ngurus harim tenyaho kalimah isim Astaghfirullahaladzim hirup di jero pasantren teu indah kawas panganten teu aya tugas nu sejen iwal ti kitab jeung pulpen batur mah kitu gawena tiap waktu dieusina ku ngaji nu sabenerna panceg milari ilmuna mugi mun Gusti masihan ka abdi kasumangentan mugi mun Gusti nutupan jalan